Alah, aya gaji ieu dahar ieu lamun aya deungeuna beuteung geus aya. Tapi ieu teh nu hanyirna eueuh da ieu piraku aing kudu ancul heula ka balong mah teu harareyang teuing lila yang nu tere aing lamun aya mah da jeung nog ieu teh. Cus, berbay. Well. Mang, naon euy? Aing sep aing teh keur mikirannya. Ari peuteuyna aya ieu teh. Tapi ieu teh deungeunana mana ieu teh baladna aing piraku kudu ancul ka dieu heula ngalah hararese. Atuh jika tuh lauk atuh sok cobaan. Kuatir tuh ti dalam lauk. Aing teh anggeuk aing ngatiris ada hawa mah ieu teh lamun aya mah dah yang jeung nog ieu teh. Minimal lah eta teh minimal. Atuh sugana tuh aya keajaiban dari eta dari alam. Lah, keajaiban ti Hongkong, keajaiban ti mana tuh? Sugana aya nok eta tuh kacing calang atuh lumayan. Bau meureunna tuh ha? Ada ngeunakeun nok eta cek abah mah bisa jampe ngapung jalan kitu teh nya. Heuh nya. Kira ku aing kudu ngadoanya we. Sugan we aya tuh ti mana we? Cobaan atuh hayang nok ayam. Tuh aya ayamna tuh. Tuh. Ku aing urang coba nanti jampe nya. Oh, siap teh. Sok. Sugan menang dognya heuh, aing geus Heeh, aya ka mana-mana hayeuna. Oing, arek ka ditu itu tuh. Eta tuh manuk eta di ditu euy. Arek jual manuk kayak biasa, pembisnis. Sok sing hasilnya aing arek sugan we nya aya keajaiban ieu. Milik ti Kodim sugan turun. Siap, cus berbay. Well. Ah, sugan we nya datang nog teh da tadi geus dijampean ku si Asep sugari jadi ngeunah dahar aing teh jeung peuteui meureun euy. Anjing. Anjing. Da nya datang teh ngeuneuh mah jiga kacing calang handok teh. Da aing ngamen teh hayang nu asak tadi nama da jeung ieu baladna ieu. Halah.